Aduh, bener, sukanya mah, tapar itu biasa apa mamat mah, tapi banyak. Tapi jika namanya lamun bisa ke tapar kieu, pasti apa? Kudu breakfast ya mah, sarapan pagi cenah. Tapi di mananya? Kek. Tapi ini kebul di mana ya? Udang gitu bola di mana ya nya? Bapak mamat udang ayo. Dia gedingannya kebul teh datang ka dieu. Udah aya di dieu tiga nama ye. Ka ambe nama rada seungit. Alah keningan tingali bener teh cek Pak Mamat. Di dieu tah. Nya jigana ieu anu disebut breakfast anu sarapan pagi teh. Pokona rek ngawarekeun tapi orang tanya heula aya naon wae cenah. Neng punten itu sarapan pagi. Aya naon wae cenah di dieu teh? Aya nasi bakar jambal. Nasi bakar jambal. Aya nasi bakar ayam. Nasi bakar hayam. Noni. Aya tutut oncom. Itu aja pokona loba tuh Noni. Sareng nasi cikur. Nasi cikur pamamat mah hayang bala-bala pokona mah dicengekan. Amun mah. Ayo teh sarapan pagi itu di jam sabaraha cenah? Di jam 7. Alah gedingan sadugi ka tabu sabaraha cenah 10. Tabu 10 Oh gitu, alah pamamat mah bade ngabala-bala heula supados ngisian ieu patuangan ameh wareg sakadi ceneng. Pamamat hayang bala-bala tuh ieu nya. Lo iya we tuh neng lahnya. Iya, saya pamamat mah biasanya atuh nuhun nya. Pamamat bade nyobian deui si bala-balana. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ieu bala-balana raos ngerekes pokona mah ka dieu. Ka pesona Kampung Sunda. Isuk-isuk di jam 7 nepikeun ka jam 10 nepikeun ka ngopret kieu. Aya bala-bala pisang goreng, bubur sumsum jeung nu lainna sajabana. Nasina nasi bakar pokona mah. Nasi bakar jambal, nasi bakar hayam. Pamamat mah rek terus kedelanya. Bangga barudak kana dia di atas.